Sampurasun pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, tepang deui di channel Agus Kopdas simkuring Wawan Rustiawan sapertos biasa palendraskeun hanca anu katunda nyaeta dongeng Sunda dina carios Arwah Malespati bagian nu kasalapan hiasana Agus Kopdas. Mangga wilujeng ngadangukeun. Pamirsa, dina episode ka-8 kamari dicaritakeun arwah Siti Ningrum menta ka Raja Siluman nu ngaranna Prabu Darmareksa sangkan maleskeun dengdemna ka gerombolan si Codet. Antukna ieu raja marentahkeun ka Patih Kebo Ireng sangkan nyerang ka markas si Codet. Pasukan Siluman geus mangkat di negara eta. Di markas si Codet Mbah Suadma geus ngalarapkeun eurat ku ajian tingkat luhur pikeun newak sagala jenis makhluk goib. Tah kumaha salajengna pamirsa? Mangga ditonton videona dugi ka rengse wilujeng nyakseni. Wanci kira jam 11 peuting langit nu tadina caang dumadakan robah jadi poek meledong. Telila gurilap pating burinyai ditempas ku sora guludug nu ngageleger. Angin pohara ngagelebugna girimis mimiti turun miheulaan hujan nu teu lila turun pohara badagna. Mbah Suadma sila sidakep dina tepas salah sahiji wangunan. Bibirna teu eureun ngarabalan jampe pamakena. Manehna geus ngarasakeun hawa goib nu pohara bedasna keur ngajugjug ka tempat eta. Ratu Siluman Laut Kidul hadir, hadir, hadir. Kaula butuh bantuan hidup. Cek Mbah Suadma nyambat Ratu Laut Kidul nu memang geus aya perjanjian jeung manehna nalika Mbah Suadma aya urusan jeung nu rada berat di alam goib. Mangka Ratu Laut Kidul kudu ngabantuan. Rengse nyambat kitu ngadadak ajak babaung pohara earna. Sasatoan peuting recet di sarada geus kitu di buruan wangunan nyampak aya haseup bodas ngagulung mimitina leutik mungkin lila ita haseup mungkin badag. Teu sabaraha lila tina eta haseup teh kadenge sora sing kutuprak sora suku kuda. Dadak sakala tina eta haseup kaluar sado nu ditarik ku 8 kuda baradag. Nu jadi penumpang eta sado nyaeta hiji awewe geulis rancunit make baju sutra ipis kelir hejo nembongkeun bentuk awakna nu pohara endah pikeun rupa awak awewe. Dina sirahna nyapak mahkota nu dibeulit ku orai bodas jumlahna 8. Aya naon Suadma? Ratu Laut Kidul tumanya nalika geus aya di hareupeun Mbah Suadma. Kuring minta bantuan pangbantuankeun ngalawan Siluman ieu leuweung sabab geus yakin manehna ngabrulkeun pasukan nu pohara leup lobana. Tembal Mbah Suadma. Ieu leuweung asup kana kakawasan si Darmareksa adi kaula. Geus tangtu bakalan ngabalukarkeun sagala rupa urusan kahareupna lamun kaula mantuan hidup Suadma. Ratu Laut Kidul nempas.
teu bisa kitu. Ingat karena perjanjian antara urang duaan, lamun ilaing jalir kana janji geus tangtu aya akibatna. Bah Suatma togmo. Di dieu kuring sarwa salah. Ari dibantuan geus tangtu jadi pacengkadan, ari teu dibantuan ngandung harti yen kuring jalir kana janji. Ratu Laut Kidul bingung. Sok ari kumaha? Bah Suatma nanya. Kieu we ayeuna mah. Sok ku kuring dibantuan tapi kuring menta wada lobana 73 urang. Lalaki wungkul pikeun hadiah ka Dharma Reksa. Sesana pikeun jadi balad kuring di istana. Kumaha sanggup? Tembal Ratu Laut Kidul. Gampang eta mah. Tinggal pilihan hayang nu mana. Anak buah si Codet talaki wungkul di dieu. Sok pilihan hayang nu mana. Tibatan ngaran kuring ruksak sabab teu mampu ngalawan makhluk goib, leuwih hade mere wada ka ilaing. Jeung deui waragat nu geus ditampa ku kuring lain saeutik ti si Codet. Bah Suatma nembalan, manehna oge embung lamun nepikeun ka ngaranna teu diajenan. Kahareupna nalika teu mampu ngarengsekeun pagaweanana. Di dieu sifat asli Bah Suatma kakara katempo, lain hayang nulungan tapi leuwih ka neangan waragan. Manehna teu paduli ka jelema nu bakal dialapati pikeun jadi wadah ku Ratu Laut Kidul. Tegasna Bah Suatma disebut oge bisa disebut oge nyaeta dukun komersil. Alus hari kitu mah ayeuna keneh kuring rek nyambat si Dharma Reksa ka dieu. Kumaha kumandang manehna? Ceuk Ratu Laut Kidul deui. Ringkes carita ku kasaktianana Ratu Laut Kidul nyambat Prabu Dharma Reksa teu lila nu disambat geus aya di dinya leuwih tereh tibatan pasukanana nu masih keneh di jalan. Haturan linggih Rai Prabu Dharma Reksa, ieu kaula Raka Salira. Ceuk Ratu Laut Kidul ka Dharma Reksa nu geus nyampak. Dawuh timalan aceuk Ratu, sembah pangabaktos kaula ka Salira. Jamal Dharma Reksa andalami bari kumaha oge manehna ngajenan kanu jadi lanceuk. Heug ditarima Rai, tema Ratu Laut Kidul. Wah, hatur nuhun laksa ketika bingahan tiasa tepang sareng Salira Ratu. Mung nu janten kapanasaran kaula aya naon nepikeun ka aceuk Ratu tiasa hadir ka ieu tempat. Dharma Reksa tumanya manehna hemeng sabab tara biasana lanceukna datang ka tempat tu jadi kakawasaan kerajaan manehna. Oh kieu Rai, badega kuring di alam manusia nyaeta si Suatma rumahuh ka kaula. Yen pasukan kerajaan Salira baris nyerang ka ieu tempat, kumaha upami dina kajetenan ieu perkara urang papadanya na kauntungan sangem teu? Ceuk Ratu Laut Kidul. Wah, maksudna kumaha ceuk? Dharma Reksa hemeng teu ngarti nu jadi tujuan lanceukna. Kieu tibatan ieu manusia nu aya di dieu ditanda saungkul geus tangtu moal aya mangpaatna pikeun alam urang. Tah kusabab kitu si Suatma geus sanggupkeun ngajadikeun paranehana dijieun wadal pikeun urang. Lamun teh mah Rai panuju sareng aceuk hayang sabaraha urang wadalna ngan sarata ulah jadi nyerang ka ieu tempat, kumaha sanggup? Ratu Laut Kidul ngajentrekeun. Wah, wala kedawa. Oh kitu aceuk, panuju ari kitu mah ngan kuring menta 113 urang we atuh. Loba pangabutuh wada memang oge kaula teh jang di istana kaula, tembal Dharma Reksa. Nya sae upami kitu mah
Ratu Laut Kidul rada atoh ngadenge kaputusan adina. Iji paminta kaula bikin codet ka kaula, calon pamajikan kaula boga dendem ka manehanana. Keun sina dirogahala kumanehna kumaha? Cek Darmareksa deui. Tah kumaha Suadma sanggup kos kitu? Ratu Laut Kidul tumanya ka Bah Suadma. Ngadenge kitu Bah Suadma ngahulang sabab si codet minta tulung ka manehna teh lamun ayeuna si codet dibikeun kumaha kahareupna. Acan Bah Suadma mere kaputusan ieu dongeng rengseh heula nepikeun ka dieu. Tah pamirsa kaum dangu di mana wae ayana kumaha kaputusan Bah Suadma engke dibikeun moal eta si codet ka manehanana. Antosan sajengna dina episode nu ka-10 engke. Hatur nuhun permios.